geus deket yuk kene. Seberalami deh. Oh ada. Seberalami deh perjalanan. Tadi ada ayah kesalahan buka langsung dibobodok di GPS. Kita 11 kilo deh. Seberala jam deh. Ya kalau lebih 1 jam. oke lah yang orang baca barali Hujan ya kemana? kilo enak 4 kilo 7. Sudah sampai di situs megalitik megalitikum Gunung Padang. Pono. Ini pono. Belanja dulu ikat pemirsa. Reportase dulu. Ukuran. Oke. Hah? Kayak tuh kayak lebat lah bunyi. Aduh, ada woman. Kita sudah sampai pemirsa di situs megalitik apa? Gunung Padang. Ayo kita lanjut ke dalam. biasa saya masuk langsung ke hati Sundanya ternyata aplikasi kering obat Gunung Padang. Gunung Padang, situs megalitikum Gunung Padang. Kita Nabios, ayo kita lanjut. Jalan-jalan, men. Oh, gitu. Tim sukses. Kita teras hiji. Itu hulang. Ayo hulang. Hulang. Ada eagle.
masih gitu. Nu Pinipin mah surau. Dolmen ya. Dia. Kita jelema ke kampung. Nya mun keangkat. Oh, mun keangkat nih. Ya, oh. Jadi ini Pangrango katanya. Ini sambil tiduran. Nah, bobolenan bari ninggalikeun Gunung Pangrango. Jadi jadi raja kepungkurna bari gogoleran bari ninggal gunung. Mau istirahat terus. Mangga tuh, dilajengkeun. Situs megalitik.
hartos makom tempat persinggahan kadi nama ya abad 14, 15, 16, 17 hingga ke 18 zaman kerajaan Siliwangi atau Pajajaran. Jadi aya simbol kujang paling dia nggak ditinggalkan. Terus apa kaki mau nggak tapi orang mah nyebat nanti ayat tiger ayat macan paling dia tarah katilu kan iya batu ageng iya yang kan tiap teras pun datang ayat nami apa upami teras kahiji disebutkan Bukit Masigit teras di Batu Gamelan bonang sareng-sareng teh upami menurut pemerintah kan batu yang berupa mejana dinamian meja batu dolmen tapi menurut operator yang susar katidi atas si bogong nah sadar semua gitu. Nah saya kapal dia ayah dinamian batu lumbung papata duniawi itu teras apa teras batu kursi apa musyawarah teras kujang teras di apa kaki maung tapi harimau opat batu kanuragaan jantan batu kanuragaan tadi dinamian anak batu kanuragaan teh kapung kurma nya khususnya kamu mau bela diri atau Pancasila sahat cenah mangisiana sesepuhna yang baru yang sudah bertare dan tiap ada sepuh yang tapi sesepuhna balik lu mau disebut singgasana Sri Baginda Maharaja Prabu Siliwangi Ayang Ciumanara Ayang Gagah Lumayung seueur sebatan sabatan ini naroskeun deui kadinya ya siap dijawab iya sararesna mah ngan tapi tadi ngomong syariat hakikat mah Allah sanes hartosna kieu mun teh mah urang mah munjung teh kudu ka indung muja kudu ka bapa sanes hartosna munjung kudu ka gunung-gunung muja ka sagara eta nu sararesna mah orang tua kan jadi di ditu disebutkan aya Sunan Rama Sunan Amu kasepuhan sararesna mah kitu sanes abdi di sana ngayang aja ari abdi mah pitu nu aya diterangkeun eta aya moal kitu hartosna abdi pitu di dieu di tahun 8 genap sudah kayaknya itu 17 tahun dan kumaha jamina anu hayang disebutna sejarah mistikna atau napi istilahna hayang sesepuhna hayang mung naroskeun ku tahun sabaraha-sabarahana ya batu naon-naonna gitu. Hari abdi mah sok diterangkeun sadayana di penelitian mah diperkirakan abad batuna di 1500 dugi ka 4017 tahun sebelum Masehi dugi ka 12.000 tahun sebelum Masehi apa naon kantos di geobor nah dia tadinya geolistrik geomagnet dugi kan di geobor anu kedalaman 20 genep paling dia antara 1 meter ke halap masih jenis bentuk batu seperti sia pokoknya batu ieu mah dinamian teh andesit jenisna andesitnya banyak mengandung kadar besi tinggi atau tapi seueur logam lah terus dia ayeuna aya di namina teh menhir batu yang berdiri upami dakon batu yang berlobang seperti itu dark cloud ya upami doa mimah batu yang merupai meja teh eta napi teras keriji disebutkan batu doa mimah karena sesembahan dari kapungkurna di zaman sebelum Hindu Buddha jantan we dinamian Gunung Padang teh gunung terang benerang terus kaduana bahasa Sunda gunung terang kayak gunung Caang teras di kieu Pak ayeuna sanes abdi ngambilkan agama upami dilebatkeun kana di situ misalkan rukun Islam ya 5 teras ini undang teras lambang negara kita kan 5 tangan kita yang sebelahnya 5 kaki juga 5 terus enak kahiji kan kamu Islam mah syahadat sudah syahadat pas dongkap anu cekat ayat tanpa kedua ayat disebut Bukit Masigit udah naon sholat tilu iya disebut batu lumbung mahkota duniawi sok nu katilu naon nu katilu upami tos harta benda urang melimpah badan kudu zakat sada sababaraha tahun kan imam misalnya upami dilebetkeun ka dinya terus uka opat batu kanuragaan mungkin ada penuka Islam nuka opatna kan puasa 5 kita pungkur kayaknya dinamanya singgasana teh mungkin ada rukun Islam kan muka haji hingga jadi identiknya kapungkur dengan pemujaan kan ada kau nama atau saya penyempurnaan agama aya nu dinamian gini Jabal Nur naon Gunung Cahaya nya ada Gunung Padang Gunung Terang Benerang hampir sami hampir sami kan di Langkung Tua tapi Langkung Kolot jembatan Candi Borobudur piramid janten
sebatan teh sanes piramid dia mah punden berunda piramid candi aya tilu. Jadi mulai aya peradaban teh mungkin ti dieu kan disebutkan apa aya mah peradaban yang hilang. Enten rame-rame nama ieu 2011 podokapna pada ada Yusuf kedua dilebatkan ke Ayu Andespat kantas kan Iya. nah katilu ayeuna di geobor teh jantan rame pengunjung membaludak pengen tahu tapi hoyong terang bahasa urang mah gitu. bahwa lama ini dia di Gunung Padang Gunung terang tapi menurut penelitian anu di teknologi zaman ayeuna mohon emang aya penemuan anu aneh gitu di lebat ieu ya yang ibadah supaya empat ayam mas di Gunung Rusa peninggalan Belanda akhirnya kita harus dikelari di kampung Purge gitu di kampung Rusa karena urus tadi ini ayah pas polisi urusnya jalan ketui mas ini dia kan dia benteng iya padahal sadar sama mas mah iya batu-batuan dia peninggalan teh jadi disebutkan nanti itu zaman purba dan ayah bahasa naga abdi kalau misalnya kata ayah sampras ayah assalamualaikum nggak ayah deui disebutkan anak ieu teh assalamualaikum nanten ka dieu kan ayah wali ayah nabi ayah ieu di nabi nya teras deui ka dieu namakan wali teras deui ka dieu di deui mah aya disebutkan wali teras nabi Rasulullah nanten aya tilu nanten kabuka anu misalna atau serang itu kabuka ayah deui bacaanana ayana sahadat bismillah sareng sahadat saudara dan tiap jami atau di setiap pengunjungnya benten-benten ayah nu nangkap ayah nu henteu abdi mah saketerang abdi kitu di kampung Kurdugi ka ayeuna Ari muludan sok rame itu kan ngabumbang udah gitu. Ngabumbang seueur Kan hari kemarin mah menuju iya teh musim hujan jadi foto seueur teh ku ayana gangguan nama hujan Cuaca. aya sabaraha titik penjarahan jadi 88 tadi itu 8 jenis penjarahan apa? 88 salapan di antawisna naon we ya kana asihan salit ageuna terus di kana seni Pak Seni banyak aya nu pada kana kuro kepangkatan sarana sama tapi dharma ngomong syariat kayak mun syariat sanes hartosan ieu si agama tapi si ujang di sisi kala dicaritakeun di sana-sana ya ieu mah mun dharma syariat kan dia namanya hakikat mah Allah mohon nah abdi ge pituin di dia alim misalnya ngagobroskeun Pak sok lah ngadoa di Batu Lumbung misalnya Bapak kayak beung kayak gitu kumaha balik deui ka urang betulnya kitu imam mung dharma syariat di mana ayana Batu Lumbung palih dia Pak nyantan salit ageungna upami ieu teh sanes abdi mah misalna si kapeng si penjara masihan ka juru kunci teh sakaikhlasan teh ditakor mun teh mah sakaikhlasan ka sabaraha we kan ada misalnya dia kadang-kadang sok aya nu kedah artos sakieu henteu ari abdi masihan emang enggak mungkin kesawios anu penting mah meureun abdi ari hoyong ngadoakeun atau tapi hoyong misalnya didoakeun